إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. أغثني 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 سريعا بعزة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. فأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله ربbil. Anu diteda doana siang kalayan wengina sepeurang sadaya guru urang ayahanda Buya Kiai Haji Asnawi beserta Pak Kiai para kiai nusanesna urang doakeun mantena sing dipasihan sehat wal afiat panjang yuswa anu barokah aparatur pemerintah baik sipil maupun militer Bapak Lurah urang doakeun lurah sing jadi kepala desa ulah jadi kepala dosa segenap para santriin santriat bapak-bapak ibu-ibu sadayana sasarengan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala shalawat raul salam mugia salilana dicurah limpahkeun kanggo junjunan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Ibu bapak hadirin rahimakumullah hampura pasti aya nu beda tempat ngajina di wetan nu ceramahna urang kulon hampura pak ulah kaget. Urang kulon mah heuras, urang dieu mah boro-boro ngomongna taina ge leuleus. Nu kaduana kula ka dieu teu niat rek mamagahan ngaji. Nauzubillah mipit amit ngalamenta. Kula mah ka dieu sejak silaturahmi neda tawasul ka almarhumin anu di haulan dina wengi ayeuna Buya Mukhtar, Buya Badri, Buya Iskandar. Mudah-mudahan kula kenging barokah. Ku sababiah kula dongkap kana ieu tempat. Teu niat ngaji kula mah sebab di dieu mah geus ahli ngaji kabeh geus kasohor ka Banten ge Ponpes Nurul Mukhtar Taluk Agung kota santri di dieu mah palalinter bah ngajina karak 2 bulan mas santren di dieu langsung katalar juru imam
Ngan sarajan bari kitu mudah-mudahan penting ayeuna urang menang ilmu anu manfaat. Amin. Kudu daek mang hihijian di tempat haolan. Nu di haolana jalma-jalma nu geus menang kamuliaan ti Gusti Allah. Ngandelkeun ibadah urang mah ti mana horeng. Jasana jan ngaji tahajud ge gede omong doang. Penting jam 2 hudang, kiih beres kiih ka kamar ngihan pamajikan. Makana urang mah hiji kudu rumasa. Urang mah anak nabi lain, anak wali, anak kiai, anak jalema, jurig sia meureun. Hadirin rahimakumullah, hiji kulamah teu niat rek mamagahan, ieu mah ngamotivasi santri bae. Mudah-mudahan Ponpes Nurul Mukhtar Taluk Agung eksis ila yaumil kiamah. Masya Allah, iya nu hadir loba ka ibu-ibu di mana nu paling rame pengajian ibu, nu paling loba hutangna. Kudu untung lamun anak naik masantren. Naon sebabna? Jalma anu naik masantren keur diajar ilmu pukin wusul ilallah. Wa qala Abdul Qadir Jailani, la budda li mu'minin fi sairi walihi min sari asya'a amrin yamtathiluhu wa nahyin yanibuhu wa qada'in yardha bihi. Cik Syekh Abdul. Jadi Syekh Abdul Qadir teh raja wali. Jadi raja wali mah lain RCTI. Syekh Abdul Qadir Jae. Cik Syekh Abdul Qadir Jailani lamun sia hirup sebagai mukmin hayang menang kabahagiaan dunia jeung akhirat. Hayang tenang dunia jeung akhirat tilu perkara. Nu kahiji amrin yamtathiluhu kudu nurut ka Allah. Nu kadua wa nahyin yajtanibuhu kudu ngajauhan larangan Allah. Nu katilu wa qada'in yardha bihi kudu narima kana takdir ti Gusti. Kunci bahagia mah narima takdir. Bahagia itu sederhana, yang rumit itu penjelasannya. Seureus ya. Cicing ibu-ibu ulah nepokeun beuteung aing bae. Pangrasa ti tadi kana beuteung bae ieu mah lain lintuh bajuna leutik teuing. Atuh aing ge temesen tolol kos kieu. Piraku ku aing kudu dikirimkeun deui kana paket JNT. Jalma lintuh mah pangheulana asup surgana. Sebab cik Rasul nu ti heula ka surgana nu paling berat timbanganana. Mah masya Allah tabarakallah tingali Pak. Rekomaha bisa nurut ka Allah lamun kana parentahanna teu nyaho. Rekomaha bisa ngajauhan laranganana lamun kana larangan Allah teu nyaho. Haram jeung makruh di mana diajarkeunna? Ieu di pasantren. Allahu akbar. Ketika anak daek masantren berarti nyaho kana tata cara deket ke Allah, bisa ngadoakeun kana indung bapana. Dengekeun Bu, kusebab anak masantren anak bisa ngadoakeun mentakeun hampura pikeun indung bapana. Hadis sahih, yarfa'ullahu darajatal abdi bistighfari waladihi. Allah bakal ngangkat derajat indung bapak kusebab anak namang mentakeun hampura. Indung bapana naon Bu? Ulah ngomong sia duit moal. Tuh hadir acara bapak-bapak di Lebet, tarungkul bae kueh beak sapiring. Bu, yarfa'ullahu darajatal abdi bistighfari waladihi. Allah bakal ngangkat derajat indung bapak sebab dipangmentakeun hampura ku anakna. Keheula mang kabeh santri moal kabeh jadi kiai sia. Atuh kabeh jadi kiai santri di dieu 200 kabeh jadi kiai atuh aing loba saingan sia. Nu tukang tahu bulat ternak lele aya bener teu? Minimal salat mah beukieun, beres salat istighfar, astaghfirullahal azim li wali walidayya. Ya Allah hampura dosa abdi jeung hampura dosa indung bapa abdi. Sanajan indung bapana keur disiksa ku malaikat, ku Allah diangkat derajatna, eureun dia siksaanana. Alhamdulillah. Pasantrenkeun sia ka dieu, pasantrenkeun. Dukung anak di pasantren ulah dong micen batu kaleuwi sia. Mimiti nganterkeun, mimitian di tiang di taparukan. Eta mah micen anak. Anak hayang beli kitab, belikan. Mak, hayang beli kopiah, belikan. Kopiah tuh urut bapak sia kerongora. Anakna hulu na nomor genep, kopiah bapana nomor 10 atuh kieu. Matana katutupan. Budak leutik kita belikan, hayang meser ikro belikan. Ulah kieu tuh urut emak.
Jujur ama bagus kene ditembok ku anak geus sararoek mak soek lem ku sia mah kita kirai dilem ku anakna teu begug atuh alam taro ngahiji jeung alam nasro. Allahu akbar. Hayo Pak, walaupun santri dikucilkan, lihat sejarah menoreh Buya Mukhtar, Buya Iskandar, Buya Badri sapopoena ngawuruk tingali dia inco putu jeung santrina jararadi kabeh. Alhamdulillah. Matakan jadi santri mah kudu pede mang. Walaupun sekarang banyak dipandang orang sebelah mata, dikucilkan, kenting, biarkan anjing menggonggong namun kapila tetap berlalu. Santri mah kudu pede, kudu optimis. Ulah eleh ku tukang nguseup ge optimis pede. Can ge meunang lauk geus mau wadah gede. Bener teu? Santri mah kudu gagah. Alhamdulillah. Irabil. Tatangga kula anakna malah santren sakolana ge esed. Tapi takdir ti Allah anakna jarang di tentara. Cacahan ka kula alhamdulillah ji berkah santren ge. Nu hiji tahfidz Quran asup polisi. Nu hiji gagah deui asup tentara. Anak abdi opat lalaki kabeh. Nu hiji angkatan darat, hiji angkatan laut, hiji angkatan udara, nu hiji angkatan pakaian jah hujan. Kenapa? Masya Allah tugas orang mah hiji tigali matlabul arifin minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyah wal qiyamu bihuquqir rububiyah. Cita-cita para kekasih Allah mah lain sayang sugih, lain hayang beunghar, tapi hiji hirupna hayang istiqamah dina ibadah jeung hayang bener ibadahna ka Gusti. Alhamdulillah rabbil. Teruskeun ngaosna ieu mah hampura kasepuhan ulah dianggap ngaji, anggap ben we dan leupas keur kasurupan. Sabenerna mah keur galau abdi teh. 20 poe pamajikan aing ngajuru lieur kana hulu. Allahu akbar. Hampura kasepuhan tong anggap abdi kiai, ulah asa di papatahan ngojai. Ieu mah lain kiai, ieu mah sorban ge ubar tiris. Tadi ge anu ngomong panitia, Kang Haji sorbanna panjang amat, cik aing bisi sia mere berkat loba ting teu kabawa di ais ku aing berkatna. Jangan pernah menilai kepribadian hanya dari cara berpakaian. Ini kenyataan guys. Teu setiap jalma nu make jubah eta kiai, geura urin di ka Mekah. Di Mekah mah nu nganggon embe make jubah. Ngeun aneh bae eta di Mekah. Gunung Uhud anu kasebut dina sejarah boro-boro tatangkalan jukut ge eueuh. Tapi di Mekah embe lalintuh sia. Di Taluk Agung hareupeun imah ge tuh hanapeun tiang listrik sia teu kakoren ta jukut boro-boro embena nu ngaritna ge kuru sia. Jangan pernah menilai kepribadian hanya dari cara berpakaian. Teu setiap jalma nu rambutna gondrong eta penjahat. Henteu keneh rambut gondrong dek ngaji daripada nu botak tukang ngaduk hayam. Sia Jabrig mikir mana si Jabrig pak you. Teuing mang Jabrig ge roda itu berputar kawan. Masya Allah tabarakallah. Jangan pernah menilai kepribadian hanya dari cara berpakaian. Teu setiap jalma anu aya tatoan eta oke, boh malain tato hapur kapan tek gelap. Jangan pernah menilai kepribadian hanya dari cara berpakaian. Sebab gudang garam ge eusi nama rokok lain uyah, benar? Pak, hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan urang sadayana kenging ilmu nafe, amin. Kenging barokah manfaat, amin ya robbal. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, baginda Rasulullah Muhammad, baginda Rasulullah Muhammad sataacan diangkatkeun Mi'raj, ternyata aya 4 perkara anu dilebetkeun kana manah baginda Rasulullah Muhammad. Wa mala'ahu hilman, anu kahiji sifat hilim. Samemeh ilmu dia sikeun heula sifat hilim. Naon hilim? Adamul bughdi, orangnya penyayang, henteu gede adat, henteu temperamental. Kunaon ilmu leuwih didahulukan daripada sifat hilim. Kenapa ilmu pengetahuan? Hilim sifat kasih sayang lebih didahulukan daripada ilmu pengetahuan. Sia lamun nyieun pasantren teu boga sifat hilim, riweuh.
Magahan santri saralah cabok paeh 2. Lihat ulama-ulama kita, balama kiai reka bangun pesantren sayayana. Boga batu menang kumpulkeun santina tara ngaji, denda sakali teu ngaji, batu 10 pinuh. Can zaman proposal baheula mah. Mana sifat hilimna kiai? Menang ceramah, menang dakwah, menangkan magahan ngaji keliling, boga kongkorong sagram dibenggetkeun kana beheung pamajikan. Lebah reka bangun kobong, ngabangun pesantren, eueuh semen diporosotkeun, tah nu baheula mah kitu. Tina beheung pamajikan diporosotkeun beheung tah. Dipake nyieun pasantren. Boga empang pinuh ku lauk, diusep ku santri, elos bae santri goblok. Berang di pagahan sorogan, penting makalah pakai beak di palungan. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kiai mah elos bae, matakan masya Allah, tabarakallah. Ku ikhlas na kiai, ilmu na dikeruk, pakaian na dihakan. Pan kitu santri mah boga dalil, boga kiai, boga santri. Pagawean santri. Abdi boga ketangkal daugan, hiji hareupeun imah. Aing datang jam 3 tos ceramah, kasorot ku aing, cik aing eta lalai teh jurig. Orang santri keur kieu. Cik aing, "Wait, saha eta?" Abdi Kang Haji, "Kenal sia?" "Kalapa." "Kalapa boga saha?" "Nu Allah atuh aing repeh." Hese cecahan jeung ahli tarekat mah. Nanon ge Allah be Allah. Sifat hilim, Kang. Dan ini pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad. Seorang ngaji berjanji, وَرَمَوْهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى خُضِبَتْ بِالدِّمَاءِ نَعْلًا ثُمَّ عَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ حَزِينًا فسأله ملك الجبال في إهلاك أهلها ذوي العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى. Budak santri anom Allah ini mah Allah huntuan iya Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Iya sifat hilim. Makana Kang urang teh lamun magahan santri ulah niat minterkeun santri. Sebab santri daripada nu pinter loba anu pelongo, loba anu bodoh. Lamun niat minterkeun santri, ketika santri ngaji salah bae mamarahan nu aya di mana ikhlas rek bisa rek henteu atuh kumaha fadl ti Allah, tugas urang mah magahan ngawuruk. Doakeun bae supaya santri barokah. Sebab santri mah dung di kobongna. Kadang geus datang ka imah rumah tanggana mah eta anu watir ka guru mah nu sok naongan guru, nu badung di kobongna. Kadang-kadang nu bageur mah di kobongna sok ngaleuyed. Masya Allah, tabarakallah. Lihat Rasulullah, betapa hilimnya Rasulullah, betapa sayangnya, betapa bijaksananya Rasulullah. Waramaukum bil hijarah. Matakan ajengan ayeuna mah lamun ceramah teh kudu izin ka Rasul. Rasul mah ketika ceramah ka Taif, waramauhu bil hijarah, dilempar, dimaki, dilempar pakai batu. Hatta khudibat biddimai na'lah, darah Rasul bercucuran sampai kana sampean tarumpahna pinuh ku getih. Aya teh nu ceramah di Baledogan. Jajal sama Dogan, dibeuleum ku aing lemburna ge. Allahu akbar. Kiai-kiaina mangeunahun datang di DP-an. Seri. Can ge beres, kardus maksud di talian. Tadi ge di jalan panitia kaing nelponan bae, Kang Haji di mana? Di jalan. Datang ja ge butuh sarua.
Lamun lain ka Ponpes Nurul Mukhtar mah masyaallah nya jauh. Lamun lain ka dieu caduk aing kudu datang. Sebab penting aing kuduna ka Bogor, di pikiran ku aing ka Bogor rek naon ngondang eueuh. Sejarah rengkel lah. Rasul itu dilempar, matakan sagede Nabi Muhammad lain diomongkeun, lain digogoreng ku masyarakat, lain dipitnah ku masyarakat, ditimpugan. Ieu mah jadi kiai karakayan leungit sendal bae di masjid. Geus eureun jadi kiai naji cemen. Allah, Rasul mah ditimpugan. Kiai ayeuna mah eueuh nu ditimpugan, paling ge teu mahkul tinggalkeun mabur, bener teu? Paling gagah dikempesan ban mobilna. Rasul mah warau mau bil hijarah ditimpuk. Summa ada sallallahu alaihi wasallam ila Makkah. Tuh hebatna Rasul, tahu diri di mana bumi dipijak, di situ lagi tijuk. Cik Rasul aing datang ka Thaif nyemah teu ditarima, balik bang. Fasa'alahu malakul jibali fi ihlaki ahliha zawil asabiyah. Di jalan pendak sarang malaikat, cik malaikat mah kunaon eta getihan, cik Nabi Muhammad kurang Thaif ditimpugan, malaikat balik ambek mad ulah kudu ngomong kasar, gerang ngomong ayeuna hayang dikumahakeun, bisa-bisa ku yang ditamplokeun jeung lembur-lemburna, dicacak diracik-racik kepeng jadi pepetet, bila perlu ku yang dijeun enye-enye. Tinggal ngomong doang Nabi Muhammad. Bagaimana jawaban indah Muhammad, seorang Rasulullah? Faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla